Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur nu aya di lembur baraya anu aya di kota. Tepang di sareng simkuring Yayan Hadianto dina dongeng Si Kabaya. Pemirsa sadaya, dina episode anu ieu mah rada benten. Kumargi aya dongeng di Lebet Dongeng. Dina Lebet Dongeng Si Kabayan aya deui dongeng nyaeta dongeng Abu Nawas mindahkeun istana raja anu didongengkeun ku Si Kabayan di payuneun sadaya keluargana utamina payuneun mertuana si Abah Jago. Wilujeng ngadangukeun. Bayan. Naon bah? Naon? Engke bah, bejakeun ka Siteung. Sadaya di dieu we urang ngumpul buka teh. Sekalian si Ambu pan hayang pangmasakeun. Itu tadi teh si Ambu teh kokoren sakuriling bungking beureun capek teuing hayang di teu kuat masak gitu hayang dipangmasakeun. Oh muhun bejakeun nya ka Siteung. Ayeuna bah engke kira-kira wanci geus ieu lah geus lingsir ngulon pan ayeuna mah kakareke wanci manceran atuh. Oh muhun mangga bah. Oh ya bejakeun nya muhun mangga. Wanci lingsir ngulon geus nepi tapi si Iteung jeung si Kabayan masih keneh can ararinit. Si Abah jeung si Ambu teu bika nyeri beheung sesonggeteun alatan ngalieukan anak jeung minantu. Kapaksa si Ambu ngarayap ka dapur mirun seuneu tuluy ngisikan. Dina wanci satangtung si Kabayan jeung si Iteung karek sing torojol. Atuh tuluy bae si Iteung mah ka dapur mantuan indungna, si Kabayan ka tengah imah nyamperkeun si Abah Jago. Aduh punten bah telat, nu meteng ngomean heula tulak panto, lalocot. Oh ya teu daun. Sok diuk ka dia. Mun bah, mangga mun. Kabayan, adi maneh apal kana dongeng-dongeng Abu Nawas? Insyaallah bah. Apal sabaraha hiji? Seueur bah. Langkung abdi mah 10 judul ge aya 15 judul mah bawa. Malahan komo pami di korehani mah seueur pisan. Da tiba ada bade apal. Atuh kenging nyakcak we ti Pak Acep Lomri sapali aya anu ti Pak Yu sapali. Oh haderebatnya teh jelema teh pake apal dongeng Abu Nawas. Alhamdulillah nyata abdi mempan kawawuhanana lah. Abah hoyong anu mana? Ya eta poho deui judulna da gencing kira-kira anu badai jang cocok ayeuna dieu. Bari ngabuburit we urang. Anu ieu bah. Abu Nawas mindahkeun istana raja. Ta kumaha eta? Abah mah menang geus eta teh geus poho. Mimitina poho, abah bah tungtungna poho, tengahna oge poho. Atuh kabeh meureun bah ari kitu. Oh nya teh sok dongengkeun jang Atuh derek-dek si Kabayan ngadongeng kawas biasa tukang dongeng. Kakocapkeun dina hiji sore anu endah tur langit bengras. Reuk bodas ngagantung di pancabuana langit belah kulon. Sumiratna warna beureum nojo kana sisi-sisi reuk. Ciciren waktu geus asup kana wanci sariak layu. Estu matak betah kasing sahabae anu ningalina. Pon kitu deui di jero karaton alias istana, Sang Raja Harun Ar-Rasyid tetela sami nuju ka taji ku eta kaayaan sore. Dugi ka teu karaos dina manahna aya kareteg hoyong ngalihkeun istana ka luhur reuk. Lajeng dina manahna ngagerentes. Tapi naha mungkin ieu karaton teh bisa pindah ka luhur reuk. Lir Pendra barang nuju ngahulang miraga meneng kitu ras emut ka anu namina Abu Nawas. Anut parantos kacelukaun awun kawentar ka jana priayen Abu Nawas teh sok bisa neangan solusi tina rupa-rupa pasoalan. Lajeng Raja Harun Ar-Rasyid miwarang ajudanana kanggo neang Abu Nawas. Kalayan tekantos lami Abu Nawas hadir di payuneun raja. Sirahna tungkul, rarasaana teu puguh lantaran
mayunan raja anu kacida gede wiwahan. Nyangakeun semah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti. Diterima ku kaula Abu Nawas. Naha andika apal pangna ku kaula digerok ka dieu. Ampun Gusti, rupina jisim abdi teh terang. Kieu itu sebenarnya Abu Nawas. Nah aku andika katingali itu di belah kulon, langit anu kacida endahna. Leres Gusti, jisim abdi tiasa ningali. Tah kaula teh aya kahayang. Yen kaula teh hayang minahkeun ieu karaton kaluhur reuk. Maneh wayahna kudu bisa, sabab lamun teu bisa kaula rek mere hukuman ka maneh. Abu Nawas balik kalayan mawa kabingung. Bingung nu teu mangitung-tung, susah manah nu taya sudana. Ari margi kedah nohonan ka hayang raja, lamun teu bisa bakal narima hukuman anu pasti kacida berat. Sapanjang jalan Abu Nawas meres uteugna, muter-muter akalna, neangan solusi kumaha carana nohonan ka hayang raja. Nepi ka imah anger can aya keneh kalamengna. Sapanjang peuting nepi ka isuk, Abu Nawas mikir jungkir jumpalit, tapi anger can aya wewenganna naon. Warta ngeunaan hal ieu teh tetela geus sumebar ka saantero nagri. Sakabeh warga masyarakat ti suklakna ti siklukna ngaleut ngeungkeuy ngabandalet ngemat-ngemat nyetang pina ngumpul ngariung di palataran karaton lantaran hayang ningali sacara langsung prosesi pindahna karaton kaluhur reuk ku Abu Nawas. Sanggeus pamitan ka pamajikanana, Abu Nawas kencling indit ngajugjug ka puseur dayeuh. Teu kungsi lila, Abu Nawas anjog ka palataran karaton anu tetela geus ditarunguan ku raja jeung ribuan warga masyarakat. Lengkahna Abu Nawas siga anu gejed lantaran masih keneh can aya solusi kumaha carana mindahkeun karaton kana luhur. Srog ka payuneun raja. Kudupruk Abu Nawas ngudupruk, langsung cedok nyembah. Abu Nawas, kumaha geus siap? Baginda raja nanya ka Abu Nawas siga anu teu sabar. Abu Nawas ngahulang miraga meneng ngajentul teu bisa ngajawab. Aya kana sawatara jongjongan mah. Lir Pendra barang nuju bingung kitu. Ujug-ujug aya ilapat ka Abu Nawas ngeunaan solusi kana ieu pasual. Tuluy Abu Nawas ngajurung kunung cingogo sirahna tungkul mirip jeung taki-taki anu erek lumpat. Jep sararea jempe. Sakabeh hadirin musirkeun paneteupna ka Abu Nawas panasaran naon anu rek dilakukeun ku Abu Nawas dina raraga mindahkeun eta karaton kana luhur reuk. Kumaha Abu Nawas geus siap? Ti tadi oge rupina abdi mah parantos siap Gusti Raja. Nah, atuh masih keneh cicing wae. Jisim abdi teh ngantosan Gusti Raja mindahkeun eta karaton kana tonggong abdi, kin ku abdi bade dicana kiber kana luhur reuk. Atuh puguh we Raja Harun Ar-Rasyid teh nepak tarang tuluy gogodeg. Ngaku yen Abu Nawas teh bener-bener pinter. Tuluy Abu Nawas dibebaskeun di titah balik, warga masyarakat sarerea keprok muji kana kahebatanna Abu Nawas. Waduh, hebatnya kebaya digeudeun Abu Nawas teh. Mohon bah, mirip seperti abdi. Siapa deh. Pemirsa sadaya, kumargi si kabayan parantos rengseng ngadongengna, rupina sim kuring oge, sejamit mungkur amit mundur kasadayana dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota, hapunten tina segala rupaning kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.